Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita bujur cici sekali kita benar benar. Gua cenah ke cenah Dewi sama nama cenah ke sakit pulang arahnya jo. Ada itu cik pulang kali enggak bujur. Lah. Aduh Gusti. Ini mah kok yang tukang kamera euy Kang Uyun. Aduh Gusti, tak nyimit tidak itu. Aduh Gusti, nu mah agung sia. Aya paduyan di ditu. Dan menika dimainikeun kitu eta bujur teh. Gusti teh. Kade kasadana ulah aya nu bogoh. Ya kade. Ieu mah artis Abah ieu di kota Kembang Bandung anu artis dongdong kitu. Asep ajar sing artis dongdong segala. Asik nulis penculik kurang ajar siap bro. Aduh. Kade siapa kade tok bogoh ka artis Abah ya. Keut itu aya hari ini dengan dosa dua Abah ya. Cici mimi urang eta urang lirek heula nya. Itu tos teh sabar cenah kita bari nyawer cenah asa dipanglagukeun cenah kemang boleh. Gitu. Geni cepok tanah cenah kumbinya. Urang tahu di kana cenah di Pasir Ari. Terus cinggakan gumadi. Kapan? Dari mana aku dimulai? Sebenarnya. Dimulai teh ngaraja. Ini kurang jangan bilang itu naon aya rokok karam beugem deh nah ieu mah kaki kopeng gilir mere sasajen dedolok karam beunteun jabatan-jabatanna nah licik zaman yang punya mah ari Kang Hun ditataan Kang Hun ti eyang anu nepi ka satolongeun Kang Hun teh catetana teh ari rokokan sabatang di merena teh ari orang sekdes orang pasekdes keur eta tenan cenah pajageure bogor naon di jam kumpulna cenah keur perkataana ari pas jual pasekdes sorangan dibere rokok 2 bungkus ari kan berloba kalau itu kan di dibere rokok sabatang aduh niki di alam dunya eta ari karambeu syukur karambeu cing kurang belum heula ieu teh nya aya supaheun geuningan aya naon deui aya sate tuh da biji sate teh aji dasma ieu teh biji sate teh nganu pun hiji sabeung ngarang dalang kabagian jeung termasuk tukang kameramen sama tukang kameramen makan itu teh kameramen tak bungkul aduh cing urang belum sakaya belum sasajeuna belum urang di jangan menyan anu ti Mak Uyut teh di tubinganna aduh apa aja incunya di Mak Uyut teh Uyut Ahmi dua ditu apa ya apa yang wahyu berarti dia nyanakan kukus militan cenah militan iradek merek cenah ya Allah bismillahirrahmanirrahim belum kukus sukma wiwitan aji menyana aji salipang abak di sukma pangawasa sing azubkan lemut sing sumbingkan upas sing depan gak kawasa sang Wisnu
jalur masih jauh pangunurkeun masih jauh pilih aya nu haru biru kayu wangunan anu gaduh paksa sangkala wisesa panyingkakeun masih anggang kan itu ulah aya nu ngaguna sika ieu tempat yang digunakeun gaulah kabang samandosa sangkali zakti nyingkir panyingkirkeun masing tepi pilih aya nu nyelihuri ka ieu lingkungan anu gaduh maksa dia nya urip ku kersan Gusti waras ku kersan Allah taala urip waras kurang ajar mereka tarik-tarik teuing da apeng mah ieu mah di retana tarik-tarik teuing yo bisi anu bararonge jurig zaman juari mah apa teuing saja batik boga penyakit teu ngame sagala ai kotok mah geus teu kaameu kagaringan batur anger kaameu penyakit zaman ayeuna duka di belah ditu belah pentas di ditu penyakitna kumaha da kabelah dieu mah loba termasuk keluarga nu boga hajat ke loba teu ngarameu karena belum tarasi teu ngame ari torjol aya pahlawan ngaliwat mah kaameu we ku abau sana jadi ke sekolah torjol pager ayu kaameu dia aduh ampun kajida beja ameu na maseukeun ari kana nu kitu mah tukang rebab teh artinya cina sok
lajo di nablamna kudu lajo segede. Di nablamna sing ada bari ngenyot. Ngenyot cenah tuh. Ngenyot pakai pengantin. Ayam manu lagu jero kawin sing kita malana awas sok kata ibu ispipit sejeplak teh kalau mendekat sejeplak teh kira sok teh malanya lamun cek kieu ayam manu ngarana terserah sakali dia urang balik kali siap musik ayam manu ngarana lamun ente duaan inna kal ngaduaan pangantin mah orang mati Aduh, panganten berang penting lam-laman ya. Aduh, Gusti. Aduh, cing ngeureuyeuh cing. Ieu mah hoyong dipangawikeun dipanglagukeun laguna teh kemang boleh sabab dek aya nu nyala awer dek jaipongan cenah zong gerazong. Sok pakaulan mi tadi teh tipali ditu dina waktos dangdos tadi teh omat cenah kudu jaipongan dina waktos ayeuna cenah ngalengser cenah dina laguna kemang boleh cenah kitu nya sok. Kumbah boleh Bapak Haja kue sagu tumbal dawa tepuk dalu wonge bae kang mas doyan kemuyu mun wang